Anjing si cik cai teh ngasupkeun juri gua kana botol. Pak teh beak botolna teh. Jurigna loba keneh. Gara jerigen. Goblok. Eta jurig di gara jerigen. Nah, tadinya teh sering kejadian kesurupan massal. Anjing. Asli, sering Lain sunatan wae itu masalah. Kalau mau kada. Pocaci. Pocicu, naon pocicu teh? Pocong banci lucu. Anjing. Cerita paling aya. Tapi emang ku aing di Terawang ku aing di Terawang. Cik. Emang balana emang urut tanah kosong balana mah. Manya geus sae bangun nanti diruntuhkeun anjing. Penggusuran atuh eta mah jadina. Di area produksi banyak yang ini banyak yang histeris kenapa? Anjing histeris. Gaji aing kurang. Lain. Gaji aing kurang. Histeris. Tanu kasurupan teh lebih ti 10 orang. Oh, pisan asli. 11 aya. Tadi karena kocina tadi jin sakti setan kawasa mau lebih sempurna tibatan manusia teh bener. Wanita awewe di ruang produksi keur pacetekeun lampu. Cerik hihi. Anjing ngerinya. Burungkeun deui eueuh. Hoho gitu kan. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini sangat berbeda ya. Episode kali ini akan sedikit mencekam dan menyeramkan. Menyeramkan. Karena Horor. Iya. Salah satu cerita horor aku mah apa? Manawi Ulin teu boga duit eta horor. Komo disamperkeun ku babaturan Manawi 100 agar silaturahmi tidak terputus. Namun 100. Dan anjing. Goblok ngarewasan ngomong remote jadi ketularan si aja ya. teuing kan. Tapi kali ini kita akan membahas sisi horor ya. Yes. Jadi SMP teh naon Jay? SMP Oh iya SMP. Sisi mistis pekerjaan. Oke, jadi hari ini di episode 10 akan membahas tentang sisi mistis di pekerjaan, walaupun di episode kemarin kita belum sempat menjelaskan pekerjaan kita apa aja. Betul. Karena kapotong ku si Cabul. Ya. Nah, Cabul sama si Tanjidor. Cabul sampai Tanjidor. Dan Bestie banget ya Tan. Bestie bisa. My bestie boys. Tapi eta horor sih si Cabul. Horor eta. Hororna si eta mah lamun akhir bulan horor. Beak bekal. Eta mah. Oh, eta mah ieu. Eta mah lain si Cabul unggul. Orang-orang ge horor. Cikdang nyelang heula. Eta ieu mah nya gajina 25 nya, 2 digit. Nah, Tanggal 2 gajian, tanggal 5 koma. goblok. Ada ke tanggal 2 karek seberapa? Aing bisa teh dicek lagi we teh. Jadi penyanyi. Aing mun aya sakieu deui. Ampun aing. Orangnya tinggalnya tidak menyender karena orang geus aya sandaran di rumah kan. Anjay. Misi salah yang mistis. Sisi salah karena judul kali ini atau tema kali ini atau pembahasan kali ini naon hayo we anjing karena itu sisi mistis. Sisi mistis lain. Karena memang di tiap pekerjaan itu pasti akan ada selalu cerita mistis. Benar. Yes. Karena mau aya cerita heureuy ya namanya. Sedikit lah. Ih, tidak heureuy. Tidak heureuy. Karena kan cek maneh teh Andi, hirup mah tong dianggap serius ala bodorna. Erek serem erek teh ge bodor. Anggap we itu adalah sebuah leluconnya mun aya hiburan lah. Tah eta nu maranehna menampakkan diri sia mah bohong gitu. Bohong. Aing nu nyaan mah Itu gitu. urang mah emang asli cenah. Itu cuma mana mah halusinasi anjing. Atau bubur. Halusinasi. Tapi memang cerita horor sih pasti akan ada di setiap sudut lah nya. Benar. Betul. Karena kita hidup di dunia ini berdampingan. Nyanyi memang orang berdampingan tempat jauh kan. Sama yang makhluk. Harewas. Oi, kumaha. Marobu kasa pangeran anjeun. Jengkol gitu. Anjing jengkol. Naon sih jengkol? Naon sih jengkol? Anjing teu ngareureuy serius lah. Aya makhluk halus. Makhluk kunci eta mah. Makhluk kasar. Makhluk halus itu makhluk halus aing makhluk kasar berarti. Darder dong. Amplas jadi halus. Ukuran 10. Yo kana material. Ya memang. Cik Jai
Kumaha cerita mana di tempat gawe? Mana pernah Horor Pernah. tidak? Jadi waktu tahun 2000 Kala deng det 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 deng sound det effect. det det aya tak non dunia lain. 2000 Hari panca, Hari panca. Hari itu gening. Hari itu gening. lamun capek hari panco. Hari panca. Bener bener. Mun dua hari panca. Kamu seremoni Hari naon? hari jadi. Ay. Lamun artis hari Mun rusli. kaget, mun kaget, Hari naon? mun kaget. Kumaha? Hari itu gening. Hari itu Hari itu gening. Hari itu gening. Lamun bau? Hari itu. Bisa. aduh. Mengalami ke bahasan. kejadian mistis gak tidak? Gak tidak deh. Pernah. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ya saya itu pernah bekerja di salah satu perusahaan industri. Nah, deketan. Oh, itu beda. Daerah Kopo. Aji kopo. Saya Kip berarti piknya. Patahin lah kopo. Oh enggak bener, saya di TikTok enggak. Di TikTok. Banjir. Iya, jadi pik, Korea. bos, jadi pik. Korea. Hah? Nah, jadi pik, Pantai Indah Kopo. Oh, horor eta ge horor. 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 Korea itu, Kopo Korea. area. Aing Oh, sedotan. aing ge. Tah ieu guys, Putri Noong teh tah. Nah, Oh iya, kan sebelum cerita. sponsor malam ini. Sponsor malam ini ada Putri Noong. Noong. Ya aya tah ieu. Tah ieu jadi perdebatan teh eta. Perdebatan ieu ciu. Ya ngesing eta teh. Jadi ciu atau orang ngesing? Ngesing eta teh. Soalnya Karena poe naon? Mun ayeuna poe Rebo kan eta teh. Berarti ngesing. Mun Poe Kemis karek ciu. Iya naon ieu? Tak katimus. Nu Gunung Jang Pesugihan teh geuning. Kemukus. Hari naon? Eta pendorong. Aduh, sarange. Yang saha eta teh? Jangan wewe. Kita ya suuk nama. Oh ini. Aduh anjing. Anjing sedotan jadi dia. Kumaha tadi kumaha. Wajar. 2018 ya. Pernah bekerja di salah satu perusahaan industri. Industri naon? Pembuatan mainan. Oh. Mana Uatoy. Nah, betul. Ternyata kan orang menjabat sebagai GA-nya. Jadi non? GA. General Officer FIR. Pengurus umum gitu kan. Nah emang si historinya teh si pabriknya ya teh cenahnya ya. Cenah percenahan. Bahalana teh urut ieu lah non makam gitu kan. Gede. Makam. Degan nya. Magernya manten. Makam gitu kan. Gegernya meni karahakan. Ieu aja. Nah, ternyata teh sering kejadian kesurupan massal. Anjing. Asli, sering Lain sunatan wae itu masalah. Kasirupan lagi babarengan anjing. Kesurupan massal, nu kesurupan teh lain percalan. Lamun eta dua dana dijikeun kumaha? Ah, lieu. Jadi rame atuh. Dikupluk unggul eta jeung kiripik jeung. Kan hiji bari. Gimana? Jadi kanyu. Ini kanyu kiger megan anjing. Aduh aing. Juri kanyu. Cigana teh juri ke. Ibu salah motong. Salah lain masalah. Juri kita salah asup cigana. Anjing rata-rata. Tidak ada kok jadi potong. Aduh, kan sering kesurupan massal gitu ya. Eta teh emang ngalaman tapi mana yang ngalaman Orang mah masalah. alhamdulillah teh pengalaman. Jadi Mereka benar kesurupan. dan jadi si operator produksi lah gitu kan. Operator produksi terus bagian QC, bagian sedang gitu kan. Dan nu kasurupan teh lebih ti 10 orang. Oh, pisan asli. 11 saya. Bukan anjing Jadi pemain bola. Sementara cengat punya kalau hantu cing loba 11 atau lebih hiji mah si aja gitu kudu ngomong lebih dari 10 memang lebih dari 10 tapi kan karena yang itu salah. Lebih dari 11 saya. ya benar tapi kan tapi saya ngomong lebih dari 10 oh estimasinya 19 18 ya ayo 11 Jaja kamu memang bener 11 Jaja saya ngomong 11 orang oh oke Nanti tadinya mau 11 orang adukeun gitu. kan karena luat napas cek juring teh anjing sampai ke kesurupan kaduhung aja gitu Coba aku aja. Nah, lanjut ya. Sering lah si kesurupan teh. Nah, pasti kan si bagian tim leadernya kepala produksi lah gitu. Laporan itu kan ke ruang office orang teh gitu ya. Masuklah ke ruangan. Pak, Pak ibu kan ya tilu grupnya orang teh di jadi bapak ibu
Aya ibuna oge. Ayo bune bapana. Jadi Itu bapana nu kasurupan. Kalajai. Arek kerja kita ieu. Degeun lah. Jadi sarwangan teh his RNGA gitu kan ya. Hah? HRD aja. Oh, HRD. Nah, gitu kan. Masuklah laporan gitu. Pak, Bu. Nah, itu di area produksi banyak yang ini banyak yang histeris kenapa? Anjing histeris. Gaji aing kurang. Gaji aing kurang. Histeris. Jurig teh aing capek di dieu anjing cenah cik jurig teh. Aing teh ngapal. Aing kangkung. Ampura jurig. Histeris teh maksudna teh si eta teh excited gitu si jurig. Gitu kan. Anu ceurik gitu kan, anu teriak-teriak gitu kan. Itu kan aduh. Kalau bos kalau. Nah, ternyata laporannya di mana di area produksi. Terus kan si korban gitu kan, korban kesurupan teh dibawa ke ruangan UKS gitu kan. Juga sekolah. Ruangan Waskes goblok. Apa? Pingsan ke upacara. Abi pingsan. Aduh Pak, Abi pingsan. Minum tai pingsan. Aduh anjing. Astagfirullahaladzim. Karena baliknya itu. Can beres cerita 10 menit. Agak segera. Nah, ternyata kan akhirnya kan langsung terjun ke lapangan gitu kan. Nah, terjun ke payung. Anjing coba kata-kata teh. Lamun terjun payung, aya payungna mun eueuh, aya jas hujan kumaha? Pae eta aing. Geus kabeh pae aing cenah kitu. Nah, Gitu kan serem. nah jadi Aing tong dieureugkeun goblok. Bisa betul ngamuk anjing. Oh, bisa kena aing cenah baju Mana tuh kata-kata terjun kan kosa katana anjing. Turun lah. Meninjau gitu kan kalau ngasih. Ya udah Pak Bu dibawa aja ke ruangan ieu gitu, ruangan Poskes nya kesehatan gitu kan. Bawalah menunya ini juga anti naik berobat. Goblok. Juri kayak berobat. Apa kenal ya? Ambain Pak. Anjing. Juri ambain. Tapi eta juri boga BPJS teh. Boga juga boga. Boga BPJS ditanya heula mana ke BPJS apa berarti mun jurignya? Badan BPJS sih katuh naon? BPJS apa tuh? Aduh, lupa. Badan Penanggulangan naon jaminan. Oh, jaminan sosial bener. Katurikeun Jay. Nah, ternyata kan bawalah ke ruangan ieu nya, ruangan anu sok dipake kesehatan gitu. Cek. Pinu ternyata. Nah, aya salah siji anu di beberapa diterangkan gitu nya, terangkeun bere naon kayu putih gitu nya. Anjing. Maksudnya angin. Terus sadarkan diri. Terus sadarkan diri eta si eta Namanya bere geliga. GPU. Sadarkan diri ya. Heeh. Kayu putih ya. Tidak emang. Oh emang nggak dibere kayu putih sih. Kan, Oh nya karena menyengat kan. Sadarkan kan ame saladar lah gitu nya. Nah, beberapa kan ada sadar tuh nu baik. Lah ya salah saya hiji. Karena ya lamun misalkan pengobatan secara zaman balaman yang kesurupan teh kudu dipencet sih. Jempol. Ubun-ubun. Jempol mun kuat bala mah jempol bener kan. Jempol nu mana? Kiri kanan. Tah. Kanan. Kanan. Kenapa kiri kanan? Kesurupan apa sih Kanan. Mun ku jurig lagi kanan. Ku jurig awe keca. Mun ku budak ketik. Nah, keca tahu kiri. Serba kiri. Ada lagi. Kalau pemirsa teh penasaran. Terakhir teh dipencet lah ternyata. Tombol, jempol. Jempol kaki nanti gua pencet bari diusapan pakai kayu putih gitu. Tah, ngajoak aja anjing ngajoak. Jika mangiar atuh eta mah kadahar Coca-Cola make es. Mangiar, Nah, maksudnya ngajoak teh gogorowokan. Ngagorowok. Teriak gitu kan. Tadi pencet aja si teriakna kumaha? Saya akan lawan. Kacan. Si Danru itu ya Danru Satpam teh kan. Rada ngarti lah karena agama gitunya. Bisa lah nyara Bisa. Pencet aja maksudnya. Apa jeri. Kalem Pak. Kalem Bu bukan awewe kan kasurupan teh si karyawan teh. Bu cenah santai Bu satu. Sanes eta Pak cenah. Nah aku naon? Abi kekeong. Anjing. Kekeong. Di pencet teh jering kekeong. Ya cenah nyumbaran. Ieu mah lain kasurupan berarti kita mah kali lilit hutang anjing.
kekeongan. Ampun, eta Naon sih kekeongan teh? santengan apa? Santengan. Bahasa Indonesia apa? Hileudeuh lah jadi. Nyeri supun. Harudetkeun eta paranjigit kekeongan sumpah. Nyeri pisan gitu. Eta mah kekemprengan atuh kian itu. Astagfirullah. Nah, Jadi memang teh kasurupan berarti. kasurupan awalnya mah pas dipindahkeun kalinya dipencet eta jadi kajowak dari gitu kan. Nyeri meureun. Nyeri sadar lah nya alhamdulillah. Tan nu lainna Mulainya guys mulai membaik gitu. Nah, emang di pabrik itu sering kejadian itu. baheulana urut naon? Bejana mah urut bejana nya. Urut Bejana mah tuh ada, bejana mah. Bejana. saya cari tanah mah urut makam, ieu makam baheula cenah. Oh, makanya Makam gede cenah kitu. Belanda nya zaman Belanda ya emang sih. Nah, eta sih anu cerita paling Oh, ku aing di Terawang, ku aing di Terawang. Cik. Emang balana emang urut tanah kosong balana mah. Manya geus sae bangun nanti diruntuhkeun anjing. Penggusuran atuh eta mah jadina. Baheula kabeh ke tanahna kosong, kabeh kapling eta. Tapi aya nu minta request macam-macam teh sih. Maksudnya kan lagu Kasurupan gitu aya kan. Eta cenah nog cenah kan bisa dibere nog gitu kan. Aya minta rupiah. masa nasi mana ngebahasna jeung request mah lagu biasana. Permintaan. Aya permintaan. Oh, sok aya? Sajen nu karar itu. Terakhir teh permintaan dia cenah. Pak Abi yang naik gaji. Goblok. Sama aing eta ngajeur. Paling mana mah. Aneh Eta mah dalam kesadaran gitu. Sama dalam kesadaran. Tapi memang aya aja. Aya serius eta mah asli kesurupan. Kita sampai ke enak pabriknya masih kayaknya berjalan tapi orang keluar itu. Di daerah mana? Daerah Kopo. Ada. Kopo lah ngono. Enggak usah disebutin lah ya. Di pik pan tadi di pik. Oh, di- Kalau disebutkan pabriknya bisa arabungan ngalaman. Nah, eta bisa mulai. Tapi setiap di semua tempat perusahaan, tempat pekerjaan pasti aya wae. Pasti bro. aya. Pasti aya. Karena cek orangnya kita ini hidup dalam dia itu berdampingan coy. betul. Bersinggungan bang. Mungkin orangnya enak. Jeung ieu teh bersinggungan mah cek. Itu anjing heureun bisa kan gitu. Ledot, we. Kan karena memang orang dibere kekurangan tuh bisa ningali itu. Ya, Tapi itu bisa ningali orang, ngan cuman itu tuh bisa ngadengi orang. Nah, Gitu. Orang tuh bisa ningali itu, tapi orang bisa ngadengi itu. Kunti kontol mal kadang. Pocaci. Pocicu. Naon pocicu teh? Pocong banci lucu. Anjing. Aya. Tapi emang kabayang sok kalau misalkan itu bisa ngadengi perkataan orang aramekeun itu ge. Kan orang sok ngomong setan cenah gitu kan mun kasar. Main lagi pasti mikir, nah si anjing mah mau aing gitu kan. Aing mah ngomong jelema tara gitu kan. Manusia. Tara gitu bener. Kudu saling menghargai lah kan kalitu kan. Orangnya kudu belajar ka makhluk halus teh. Nah ini Naon sih diajar ka makhluk halus Teuing, aing teh ganti. Tapi aya istilah jin sakti setan kawasa mau lebih mulia tibatan manusia. Tah urang teh ulah sieun kudu karieu teh. Karena kita tuh harkat dan derajatnya lebih tinggi. Nah, jadi kan jin sakti setan kawasa manehna jaradago tapi kan leuwih sampurna mah urang manusia gitu. Karena kan kita diciptakan dari tanah ya. Bener. Aya mun tina tanah wakaf atau tanah warisan. Nah, tama jadi ieu jadi nongga itu jadi sengketa gitu mah. Jelemana sengketa eta naha disipirkeun dina tanah wakaf. Goblok. Minta. Tapi orangnya pernah di pabrik Kina sekali. Emang kan urut pabrik Belanda kan ari Kina mangka soalna. Hiji mangsa teh jiga ngundang ustad gitulah. Hiji mangsa, titi mangsa. Tete kamar di DJ. Hati-hati di jalan. Jadi caritana teh saking loba ya. Karyawana. Lain si jurigna teh cenah loba anjing cik anu ustad teh anya apa. Teuing nya Leuwih ti 10 we. leuwih ti 11. Ya terhitung. Diasupkeun tah si jurigna teh kan anjing biasanya daing karena memang aing percaya anu kitu cuman hal-hal anu kitu kan menjadi mengundang gelak tawa gini kan. Betul. Kun kana botol anjing si cai teh ngasupkeun jurig kana botol. Pak teh beak botolna teh. Jurigna loba kene. Heeh. Ngagara jarigen. Goblok. Eta jurig di kana jarigen. Ku kabayang teh lamun jurigna komen, "Oh ngapain?" Cing eta. Nah itu ngapain cenah urang gitu. Cing geser atuh. Kan sajurig sabotol. Anjing loba kene. Abis itu kan jarigen Dikiringkeun gitu. Eurikeun pasti mah eurikeun istimewa mah gitu. Galon. Aduh, ai. Tapi orang aya oge sih, orang kerja di kantor di radio lah nya di Bandung. Ya. Karena bangunan teh urut serius. Aing apa radiona?
Radio Adnan kan? Bukan. Oh, orang radiologi. lain. Oh, lain. Ada mah memang serem. Orang aya radio lah di Bandung. Radio di Bandung. Nya di Bandung. Orang teh di Jalan Anyar pokoknya mah. Atau Anyar mah Deket iya. Banten ya. Banten. Lain beda deh Jalan Oh, iya, Anyar. iya, Dekat oke. Ahmad Yani. Oh, jenderal berarti nya. Jenderal. Siap jenderal. Lapan. Lanjut. Karena eta urut bangunan Belanda. Balana teh. Si tempat nate. Jadi Jadi ada 3 lantai. Ruang siarannya di bawah di lantai 1. Di lantai 2 nate office kantor, lantai 1 ge produksi dan office, di lantai 2 kantor, di lantai 3 teh gudang sama pemancar. oh. Dan tempat sare adalah di lantai 3. Terus orang teh sempat sih memang sok nginepnya di kantor gitu di Urban. Anjing disebutkan. Di kantor teh. Karena mau beres event balik ngelawan teh pasti balik lah ke kantor teh malam-malam. Jadi mondok di situ. Terus kebetulan si penjaganya teh mudik pulang kampung ke Jawa. Ya. Terus tidak ada yang nungguan lah, nungguan di kantor teh. Jadi orang tidak nungguan. Oke lah sekalian nungguan orang sama Mang Halim, orang Mang Halim si Aga sama ada anak magang satu. Si Roy. Husein. Kiyoshi. Ah, Roy berarti Kiyoshi. ala tengahna we. Sugan teh. Alam. Si Alam. Pokoknya dia orang ngaranna lah. Saya budak Chelsea pun. Ala tengahna. Alat- Goblok. Si main bola wae. Teu benang bola. Parah sia. Teu menang bolana ala tengah. Tuar sukuna. Tuan sukuna. Lanjut. Nah terus orang nginep tidur di atas lah. Jadi kamar mandi teh cuma ada di lantai 2 sama di lantai 1. Di lantai 3 teh tidak ada kamar mandi, mungkin salahnya orang pola. Karena di luar teh gudang, ruang pemancar, jeung tempat tidur. Tah orang tidur di lantai 3. Orang teh hayang kacai, hayang midil lah ke kamar mandi. Di lantai 2 memang gede pisan kamar mandi dan ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki eta teh kamar nu bogana. Oh. Nu boga imah eta lah karena kan nyewa Oke, kan. paham. Di lantai 2 ke kamar mandi, orang kacai, biasalah boker. Habis itu teh anduk tiba-tiba murag pertama. Orang masih positive thinking, oh itu teh angin lah. Angin, pasti nyalakeun angin. Angin, si angin disalahkan wae ke orang. Angin. Allah. Terus tapi nya andukna teh jadi bukan lain digantungkan gantung biasa gini tapi dilebarkan jadi cuma besi dipanjangkan gitu gini dilebarkan besi panjang jadi anduk nanti dilebarkan gitulah disampaikan jadi lain disampaikan gantung gitu jadi lain disampaikan gitu tapi itulah pokoknya mah murah Andukna bisa ngomong tuh. Budi atau Bisa. Oke, cai jadi sedikit. Innalillahi. Nah udah pas murahnya jatuh si anduk teh orang angin merenan biasa we bari main HP cabut lah pas ka luhur asa anu nuturkeun barudak teh di luhur aya orang si Aga di luhur teh jeung si budak eta si Mahali masih di ruang produksi Jing muding kaki mah. Bulu bau. eta mah lebih ka jeceng sih Pecet si gitu cek ai. Wah, sia euy. Wah, ieu pertana, Pak. Lanjut. ah geus eta teh udahlah kaluhur lantai 3 tidur lah mau tidur mau merebahan rebahan pas mau ke kamar ngalewat heula ruang Naon? teuing nyamuk meureun ada nyamuk di Terus pas ngalewat mau ke kamar teh otomatis orang teh ngelewat si ruang pemancar ruang pemancar apa salah ruang pemancar di ruang pemancar teh ada kursi tapi cigah panel-panel gitu harurung lah nya si ruang pemancar teh tapi gelap poek dan si kaca si pintu kaca pintu kaca tapi ngelihat kursi pas ini teh eta orang pemancar yang aman pas balik pas naik tangga teh di lantai 2 anjing curang teh asa rada keungnya asa anu nuturkeun biasalah maksudnya nya mun keung mah sok aya nya hawa-hawa lah nya hawa-hawa ngelewat pas ngelewat ruang pemancar aya kursi kan orang teuing kumaha nya orang jual nengok aya cigah awewe nu diuk rambutnya panjang tapi ngadepna ka ditu karena kursina ngadepna ka ditu Ngarumbai. rambut panjang anu ngarumbai tah Ondang gua si Nasar nggak mikir.
Kayak dasar. Tapi oke si Nasar. Terus kita lanjut ke Oke. horor. Terus si Nasar nih. Nah, si kain Jadi oke. pas ngadep ka ditu orang ningali siluet hideung. Beureun kalangkang. orang kalangkang. Duh kalangkang. Ulah-ulah susah sisi sebenarnya nama. Nah. Luet gitu. Oh. Siluet kasar, luet. Luet. Oh, kasarnya. Kasar. Jadi aya luet teungeunah, Bro. Asa teu beres-beresnya tadi teh. Anjing, Asa teh. terus. Tah. Karena orang mikirna orang positifnya orang capek. Eta maksudnya teh nya tadi eta ciga halusinasi gitu. Cir ciga awewe tapi orang balik deui kan. Eueuh, nya bener berarti orang Halusinasi salah ngantuk. orang ngantuk tunduh Heeh. naon ka kamar aya si Aga aya si eta si anjing Melki. Oke. Si Melki. Lain. Oh, lain. Geus we. Rebahan lah tidur surang teh. Sare. Isukan event deui soalnya isuk. Tidur lah pas tidur aya suara langkah. Sugan orang teh si Mang Halim naik ka luhur rek sare. Tak. Pas ningali teh. Si Mang Halim lain. Nya si Gana. Tapi nah teu muka panto karena memang orang teh kamarna di ujung pisan jadi gak ada lagi tempat lah ka ditu teh eueuh deui Kosong nanya gitu. kosong we ka ditu teh nya tembok gitu panto keluar. Si Mang Halim gitu. Teuing si Mang Halim meureun buka panto. Si enggak usah saha cenah. Cek si Mel gitu usah sahare cenah. Banyak geus tutup dewe cek urang. Tutup we. Si Aga teh kerebahan. Tiba-tiba si pintu teh muka sorangan, sliding door, tapi muka sorangan, lalaunan. Naik. Suka teh si Mang Halim biasa we bari main HP bari gogoleran. Nah, muka pantonya kunaon cek urang. Si Mang Halim gitu, Mang tong heureuy cek urang teh. Mang tong heureuy main cek urang teh. Tunduh ye isukan event deui cek urang teh. Eueuh nu ngajawab, nya geus bae diadepkeun si panto teh ditutup deui adepkeun we. Pas tidur kabehna teh memang ruanganna nya teu gede teuing sih, tapi Nya. si tidur teh posisina teh si kepala teh ngadep ka pintu kabeh. Ngadep ka pintu kabeh. Oh, jadi Kabeh. kieu, ieu pintu. Teu pintu teh misalnya di ditu. Oh, Jadi orang teh orang ngadepna ka yang ditu hareup, kabeh. yang hareup. Karena lamun ka ditu bisa teu cukup. Jadi ciga ente pindang ka belah ditu kabeh. Orang paling ujung si Aga orang si Melki si Aga tadi teh kayak Mang Halim gitu peureum teh. Oh, wae si Mang Halim teh ka luhur. Si Mang Halim heureuy teh nya nih cuaran teh nih peuting-peuting kieu eta sekitar jam 1:30 lah. Kabeh keur tidur kieu, kabeh keur maralika ditu, kabeh maralika ting eta mah ting atau nya maksudnya keur kabeneran maralika ditu kabeh. Aya dress, Bro. Encing. Dress. Dress code. Baju Dress code. dress, baju Jadi dress. warna hitam putih kabeh. Baju Pakai dasi kupu-kupu. Anjing. Lah eta mah pampir gitu. Urang teh ternyata ka pelayan kayaknya kanu pampir. Pasaran atas sama Rere. Pasaran atas sama Rere. Salah. Kenapa? Kenapa pampir? Terus gua terus. Pas ningali aya dress gitu. Hah, naon eta? Jadi dress nate dress zaman baheula. Tapi salewat. Bodas gitu, bodas. Beras tapi bunga-bungaan gitulah. Ciga dress noni, Bro. Oh nya nani. Gitu, cuman anjir eta naon kabeh ningali eta. Kabeh ningali. Encing ngeri. Eta cuman anjir naon eta. Kabeh langsung diam beberapa detik ini. Terpaku namanya. Atau anjing kieu terpaku siomanya. Benten atuh urang mah kan muslim. Bener. Terus. Udah gitu teh langsung cicing we kabeh. Anjing aing karek ngeut tadi. Bade di Kristen keun. Anjeunna anjing. Astagfirullahaladzim. Kian santang ya. tadi. Terus udah itu teh, udah weh. Geus sare weh curang. Trojol si Mang Halim ka luhur. Oh, sarare wayah kieu. Sare mang curang teh moal balik. Naon kitu? Engke we suka dicaritakeun deui geus weh. Beureum. Biasa we suka dicaritakeun lah. Memang bener ini teh sok di lantai 3 teh selalu menampakkan itu. Orang-orang aya nu bisa di kantor teh. Nya memang aya di luhur mah. Penunggu lah nya. Bisa Ya, naon? bisa gila. Berarti memang penungguna atamanya. Tapi dah memang Terus memang di dinya mah orang pernah event yang pernah ngedit yang si Mas Salim teh. Mos teh bisa digerakkeun, Bro. maksudnya karena Ganti. di lem. Maksudnya di lem. Jadi mos teh bisa digerakkeun. Maksudnya di normal tuh. Keur ngedit, naonnya keur ngedit brand orang teh. Ngedit brand jeung si Mas Salim teh keur ngedit brand. Nah, mos teh gerak-gerak wae. Keyboard gerak. Oh, iya mah salah. Mosna geus dicabut, dicolokeun deui angger.
difoto, tapi bisa difoto. Jekrek tapi di Nagaleri eueuh. Jekrek di foto Nagaleri. Jadi rek report gitu bahwa ieu komputerna bermasalah. Si Mas Salim teh rek report di grup, ieu komputerna bermasalah. Jadi tungguan heula revisianana pasti foto ku si Mas Salim jepret dikirim nah eueuh dikirim nah eueuh gitu anjir. Aneh sih eta mah nyating error HP-na ting naon orang teu apa. Salah. Jadi nanti bertanya-tanya lah ya. Adanya suara cekikan wanita aww di ruang produksi pacetekan lampu cerik hihi Anjing ngerinya. diburungkan deui eueuh Hoho gitu kan. Oh mah ada banyak. Urang geuning hehe. memang ira aya audioan alat tetep Goblok. Kadang kan di radio. Tapi aing ge orang teh jauh-jauh di Mai ge. Oh, ya. Pas ke studio ieu teh ke masih pembangunan kamar teh. ku kade soho teh Teu lain mah ku kades Andi Ima eta mah ti beurang sih si ieu mah. Sigana ieu mah Islam sih nu ieuna nu jurigna gitu jina Islam. Emang pas aing keur ngabobok glassbox kan tadi dulu ada glassbox. oh nya Masang glassbox berang-berang bledug aing teu ngadangu adan adan jeung bledug eta mah kan panto ieu teh teuas panto ieu mah teuas ditutupkeun teh yo kecak anjing muka sorangan Mudin cai aing teh nu gawe teh Mang Udin Mudin di mana di luhur cenah Mang Udin we hah cai aing teh eta saha nya cai aing mikir oh pasti adan nita salat tah aya sebagian jin oge urang kitu teh maneh salat heula ulah di dunia wae betul aya wae nu ingatan oge da manehna ge sarua kan iman maranehna ge iman ka Allah nanaon ge ngan aya sebagian anu teu iman oge Amin. amin Rais nu kitu mah da emang kan berkembang biakna lebih loba nu kitu mah urang mah borojol teh paling loba 2 nya Tapi nu kitu borojolan di mana? Di bidan atau di mana? di teuing tadi itu nu kitu mah da endung peuting endung peuting. apa endung beurang mah jang jelema endung peuting jang endung peuting. tentu oh bener bisa endung peuting memang selalu aya nya di mana-mana dia di mana-mana aya tapi jangan takut lah Tom tadi karena kocina tadi jin sakti setan kawasa mau lebih sempurna tibatan manusia teh bener jadi ulah sieun kudu ka ditu Tong borangan maksudnya. nya mun orang sieun itu lebih wani gitu bener Cek paribasa mah ulah ieu cenah. Ulah Maneh naon? tong borangan, mun maneh borangan, kunjatna punduk. bener kanyutna punuk tuh bener Apa teh? mun borangan cenah kanyutna punuk bener atuh di dieu heeh sok kabayang mun Mun ngopol teh kumaha? mun ngocok gitu kenaon cenah jadi punuk Batu di nyari punduk teh gitu. Jo, Neng, coba pegangin dong, pegangin apa? Punya abang, cenah punya aku. Kok nggak ada? Ini di sini. tolong dong pijitin ambil GPU Panas. Aduh. Panas. Sama eta mah bisa Tapi di mau orangnya nu anyar sempat aya tengenah si Hawana. Tengenah. lapar wae atau kumaha? Hayang balanja we. Urang naonnya di imah teh kosong kene. Eta mah jurig plesel. Aing ngaranna Ku jurig payday. Jin Borma gitu. Sempat istri orang teh pas balik ti dia balik di mana nya? Anu istri orang teh balik ngetek asana. Balik ngetek apa di mana gitu. Istri orang teh nelpon. Ini di yang cenah di dapur kayak ada yang lewat-lewat terus. Eta mah kaciri ku pamajikan. Jadi hideung nu lewat-lewat wae. Teu geus balik nobar. Yang mana nobar Persib? Nobar Persib hujan kan? Hujan. Istri teh nelpon. Ini di rumah kayak ada yang ngeliatin terus. Takut aku ada apa-apa sama Nanum ya sama budak gitu. Udah dikunci rumah, udah cenah. Nya urang mah sieuna jelema gitu. Tapi banyak sih ke komplek gitu dan gitu. Cuman ya udah kunci aja rumah, aku bentar lagi pulang cuman. Ya. Pulang lah. Terus ngawe ada yang ini ada yang mondar-mandir di dapur cenah. Nah, kamu lihat nyalain lampu cuman teh. Ya, aku nyalain semua kurang teh. Kena beseran. Nah, cai teh. Nah, orang nanya, nah bolak-balik di dapur cuman enggak ini mau nyuci cenah. Bang di dapur deket ke ruang cuci karena jurik teh keur nyuci cenah. Men jurigna men bisa Jurigna men. Si malam. Urang kan ngomong, "Non teh, yaudah nyalain aja lampu
tengah rumah bener. cek urang teh kamar mandi mah pas selalu on urang. Kudu deh. Dapur cek urang teh kan aya lampu nu warm white aya nu cang gitu, nu anu cang we cek urang teh hurungkeun. Aku takut ke dapurnya cek pamajikan teh. Yang geus tengah rumah we hurungkeun cek urang. Tengah imah we dihurungkeun. Nungguan. Ini masih ada cenah terus sempat ngalewat ke kamar cenah pamajikan teh. Kamu capek meureun cek urang teh nya bari di jalan teh dicek. Sarekeun we. Urang teh. Ya udah nanti aku garap cek urang teh. Anjing sanu digarap. Nyuri galau mana? Dua anak juga nama di barang kamu di sini tenang ya goblok astagfirullah tapi aya kunci lamun orang meuli imah atau nempatan di hiji kantor alus nama kieu urangnya cek kolot baheula mah kan memang diparakenya nu kali teh jadi cenah di tiap sudut teh teuneun bawang bodas, bawang beureum jeung uyah. Jeung roiko. Jeung roiko. Tih emang bener. Emang sih mikirna emang juri sok nyambel cai teh mikirna gitu. Ternyata emang bener. Teuneun uyah badag kristal. Uyah kristal. Uyah kristal gini. Jambu meureun kristal mah. Teu, uyah aya uyah kristal ge. Ieu jangan anu ngaya lauk geuning. Anjeun. Oh, nya nu baradag. Anu kitu teuneun di juru, di tiap juru teh uyah badag, bawang bodas. Yang musir orai ya. Heuh emang nu kitu Geus teu orai mah terserem ku teu sieun ku uyah mah si Panji geus pernah nyobaan di Garaman orai anggar we ngalewat. Oh, sieuna kunaon? Berarti gunakan ku gula. Si Panji sieun nama jadi mulai si Panji ditebar. Digolerkeun si Panji orai pasti mau ngalewat. Sok sangat Panji ngumpul ini nya. Tebarkeun kebencian. Tebar kebencian. Tebar kebaikan. Tebar kebaikan bener lagi lain tebar kebencian. Aduh. Terus. Geus kitu mah ieu urang ge imah ieu kitu mimitina emang rada keung. Tah di teuneunan we eta. Urang mah curang pamajikan ge urang sok ngechat kan sorangan di mah teh. Memang ge rada nyaman sa RT dibawa ka dieu. Mah alam mayar, Bro. bener ku sorangan ya. Kesyukuran Alhamdulillah geus di teuneunan eta mah alhamdulillah teu. Intina mah imah mah kudu di tempat ngaji lah. Mun nyeun imah usahakeun aya hiji kamar khusus yang ibadah, eta leuwih alus. Musola lah. Di tempat salat eta leuwih alus. Jeung bulah sieun di tempatan justru nu kitu ge sieuneuun mun urang rajin ibadah mah gitu. Karena pas orangnya pas eta nyambung deui curang teh. Ya udah tunggu cenah. Ini ngelewat ke kamar pemajikan teh cenah. Samar sih kelihatannya tapi kayak mondar-mandir mah di dapur kan. Ya udah curang teh. Tunggu aku bentar lagi nyampe teh geus posisi di dekat imah lah 5 menitin nyampe lah. Nyampe ka imah. Sungguh we urang dibukakeun pemajikan. Di mana yang di dapur ka dapur we urang teh. Wah curang teh warna naon. Tapi pas ku ente ka dapur ningali lantai teh bersih teh. kotor. Talamun bersih berarti dipangepelkeun. Talamun darmanir bolak-balik. Matak sih orang teh ningali super bosingit super pel cuman teh. Bisa jadi. Bisa jadi pangapel. Berarti eta jurigna cinta kebersihan. Betul. Baheulana ke masa hidupnya jadi ART. Bisa jadi, bisa. Bisa, bener. Terus geus we pas datang ke rumah teh, wah yang sunda warna naon nyalakeun we cuman teh. Wah. Eta bom meledak. Aing anjing ngobrolkeun horor teh kayak nyaduk. Perepet. Jelas. Sekarang ngobrol anjing iba balem pemain aing terame ngobrol gitu. Pan kudu naikkan lamut, Bro. Memang kudu serem. Horor mah kan memang kudu serem. Nah, serem-serem lah orang anjing. Dieureuykeun nu ka ditu ge. Terus geus soalnya orang teh. Tah. Eta topi bener geus anjing geuleuh. Jika tukang moro manuk gitu. Budak sekolahan langsung sekolah. Terus orang teh ka imah we. Pas di rumah teh, yang awan naon? Ya tadi ada yang mau mandir, kayaknya gitulah cara itu kan. Tenan naon. So aing teh ngomong di imah teh. Cika tulah tong ngaganggu pemajikan, curang teh terus apal orang teh curang teh memang ieu baheulana imah di dinya meureun cek urang teh. Ngawani-wanikeun nya dengan lantangnya. Atuh da pemajikan mun mah kabur aing balik aing. Engge sabacir. Kabecir. Curang teh cik atuh nya urang apal curang teh ieu meureun ieu imah maneh duit baheula curang teh cuman kan ayeuna geus jadi ku urang dibeuli kecuali curang teh mun maneh rek bantuan KPR mangga curang teh leuwih atoh cek urang teh sok mangga bisa rek bantuan KPR. Cai ngecur
soalnya itu tina mah rek bantuan lain. Erek meuli di peralatan mangga cek urang teh maneh misalkan aduh urang hayang meuli di kasur nu bagus misalkan teh hayang king coil mangga cek urang teh teu naon sok we di dieu cek teh Ai teh bari mencetan. heeh cek urang teh sok mun urang balik gawe balik event balik nanti pencetan tah cek urang teh eta urang teu naon maneh di dieu oge Tante naon cenah anu ngageunul di tukang. Nah iya anjing obrolan si Ateng jeung si Miing teh teu nyambung. teh contohnya gitulah. Tapi dari situ alhamdulillah contoh yang imah segede kieu da moal aya naon cek urang teh masih kaubek keneh ku urang gitu tetapi ka urang di imah urang aya lift aya eskalator kan teu mungkin. Tapi da nu leuwih ngeri mah di gunung coy. Gunung mana? Kabeh di gunung mah aya. Tapi sanya orang pernah ngadangu Ustadz Felix sama salah teh leuwih loba teh di laut dibanding di gunung. Emang bener di laut mah emang. Jadi nu karar itu teh lebih banyak di laut. di nu cai kan. Kumaha primbon. Primbon di jurina di cai jadi cai. Kamu cocok kerja di air. Soalnya mun urang ka gunung ka naonnya urang tidak teu sieun gitu maksudnya. Urang maksudnya tapi urang tetep ka camping lah maksud tapi urang turun maghrib, turun sore gitu. Terus aya misalkan siga aya ranting, aya pohon atau aya daun nu goyangna kan hiji gitu. Curang teh baturan we wae goyang. di alam badorna eta ieu mah kudu alam bador. Goyang itu nahan hijinya batur sok banget. Kudu di baturan urang basaker ka gunung itu teh anu di Bogor teh. Gunung gede kok. Tah eta pengalaman paling horor mah di Gunung Gede. Loba bener nyata loba anu kasurupan teh. Ternyata nu cik dina film-film geuning ulah mun kermen ulah naik bener eta teh kadinya memang dilarang. Tapi eta teh ilmiahna oge eta teh karena capek bisa jadi karena kan kotoran teh lagi keluar kotoran lagi keluar urang teh lagi capek-capeknya kan mens mah nyeri beuteung lah nyeri naon gitu maksudnya nyeri pisan gitu tapi pasti pernah ngasaan men encan amit amoa bisa urang tapi aya alat anu ayeuna teh aya alat anu diciptakeun rasa sakit ketika melahirkan dan mens aya jadi lalaki bisa nyobaan gitu. Dan nyeri pisan orang ningali di mana di TikTok apa di Instagram gitu aya alat eta tapi ka gunungnya orang mah gitu we maksudnya ayeuna kieu we nya ieu mah rada eusi saeutik mainkan dari sekian nabi yang bisa ngobrol dengan jin saha Nabi Sulaiman kan hiji ayeuna aya dua ayeuna mah naon jeung si Gupron makol indah orang eta kata-kata jawin orang mau naik gunung kan selalu anjing maksudnya orang rada nangan ilmu si jawin gitu lah mau naik gunung karena dari 25 nabi yang kita ketahui cuman ada satu nabi yang bisa mengobrol dengan hewan dan jin terus ayeuna maneh rek ngaluwihan Nabi Sulaiman gitu benar logikana kayak itu logikana gitu jadi yang geus we lamun teh maneh datang ke suatu tempat ke yang tempat gelap tah misalnya teh anjir kan memang mun peuting mah mun poek mah samar teh bisa dijadikan jadi naon kan misalnya teh itu aya karung bodas anjing itu pocicu gitu jika kuntai kuntai bisa anu jadi Mbak Kunti misalkan nya maneh lamun gitu terus yang maneh bakal sieun mata cross check we langsung buktikan ku sorangan gitu apakah itu teh bener atau lain orang ayeuna orang baheula emang pesieunan pisan penakut pisan tapi orang ayeuna nge pas udah nikah lah kurang di make sure apapun itu gitu lamun misalnya suara ieu naon nya sampeurkeun ke urang kono oh ieu geuning jadi ulah sieunnya jangan langsung menyimpulkan sesuatu itu adalah jurig gitu yang cross check heula ku maneh siga ieu geuning eueup-eueup cenah katipan jurig eta teh eueup teh is not jurig brother kan aya betul itu teh nya eta mah capek eta mah faktor capek terus urang boga hiji doa amalan gitu kumaha doana cenah cik urang kan lain ieu mah serius si anak-anak kan pernah kuliah di Azhar di Mesir Al-Nasr Al-Azhar bacakeun cenah lamun misalkeun urang init gawe init di mana init di dieu ka mana terus urang ka hiji tempat anu anyar mun teu salah mah baca teh bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wasamiun alim eta teh geus bener-bener diri urang teh ditamengan dilindungi urang sok dipapake nepi ka ayeuna ge mun rek edit gawe edit ka mana teh coba ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Catat barudak. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa samiun alim. Eta teh emang geus doana aya. Iya. Terus mun urang non ngaranna teh aya sato cenah nu urang teh sieun bacakeun we cenah doa Nabi Sulaiman sayun eta teh salamun qaulan min rabbir rahim kan eta geus. Tadi mah ya cerimonya. Manehna teh kitu. Bala kan mineng di ten urang cireun aya orai anu gitulah orai kajajaden kan bawa lama di situ. Kajajaden teh jadi orai anu Jadi-jadian. Oh, nya geus jadi-jadian kudu ka anu kajajaden. lempangna kitu. Baik lumba-lumba meureun. Si Ena mulyana. koleb jiga nu orai teh jeung lumba-lumba koleb teh. Wah, mah lumba-lumba darat. Oh, bawa lama babi ngepet tuh karena itunya memang aya sebenarnya aya teuing. Aya sih aya Si memang. hailosnya. Eta mah memang di mitologi nu karena itu mah memang aya mitologi, tapi memang mit lah. Terus non ngaran tadi nu orai kituan teh kan eta termasuk akal, tapi da memang aya gitu nu ka ditu oge. Oraina Jadi urang teh gitu kumanya Velocity. percaya ge kudu urang kanu ka ditu da emang aya. Ya memang marana. hal-hal goib kan aya. Kan Tapi urang ulah sieun gitu. kan orang harus percaya sama hal yang goib. Nyanya lah. Karena kan Allah oge goib kan? Ah,